Ayeuna bade nyarioskeun perkawis perkara anu matak ngawaris kana kapakiran. Aya dina kitab Kasyifatus Saja tanapi sarah kitab Sapinah halaman 47 dina tanbih. Pasalna pas'a darus sholati aya dina tanbih. Perhatian, warning. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari ieu hiji pepeling. Kasrotun naumi ari loba sare mimma tina sawarehna perkara yurisu anu matak ngawaris al pakro kana kapakiran lil gina pikeun jalma anu beunghar. Wa ziyadatuhu jeung tambah-tambah kapakiran liman ka jalma huwa ari eta jalma teh pakirun anu pakir. Loba sare matak ngawaris kana kapakiran pikeun jalma anu beunghar. Pikeun jalma anu pakir loba sare matak tambah-tambah dina kapakiranana. Wa fil hadisi jeung dina hadis la yaruddu moal aya nu bisa nolak al qadoa kana qado ti Allah illa du'au kecuali ngadua. Wala yazidu jeung moal bisa tambah-tambah fil umri dina umur illal birru kecuali migawe kaalusan. Tidak akan ada yang bisa menolak qada Allah, menghalangi qada Allah illa du'au kecuali doa. Wala yazidu fil umri tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Wa innar rajula jeung sanya-nyana hiji jalma la yahrumu pasti kahalangan eta jalma arizqo kana rizki bidzanbin ku sabab migawe dosa aznabahu anu migawe dosa eta jalma khususon kalawan khusus al kidbu eta ngabohong. Jadi jalma sanya-nyana jalma pasti kahalangan rizkina ku sabab migawe dosa khususna dosa ngabohong. Inu matak ngahalangan kana rezeki jalma teh eta ku sabab eta jalma migawe dosa khususna migawe ngabohong tangtuna. Wa kasratun naumi jeung loba sare. Wa kasratun naumi jeung ari loba teuing sare tujibu matak ngawajibkeun al pakro kana kapakiran. Ji loba sare matak nimbulkeun kana kapakiran. Wa kadzalika jeung nya kitu deui perkara anu matak ngawaris kana kapakiran annaumu uryanan. Di antarana penyebab anu matak ngawaris kana kapakiran teh sare bari sitaranjang di dalam yastur bisyai'in di mana-mana teu aya tutup-tutup sama sekali. Ya, minimal ulah talanjang teuing ulah sitaranjang teuing mun teh mah eueuh teu keur harudang minimal ulah nepikeun ka sitaranjang. Aya kudu aya tutup-tutup mah. Wal aklu junuban jeung nu matak ngawaris kana kapakiran barang dahar dina kaayaan keur junub tina can adus tina hadas gede geus barang dahar matak ngawaris kana kapakiran. Wa tahawunu bi asqatil maidati jeung tina sawarehna nu matak ngawaris kana kapakiran teh ngentengkeun nganggap enteng di mana kadaharan murag diantepkeun ngantepkeun kana kadaharan anu marurag.
waharku kosril basori jeung nu matak ngawaris kana kapakiran ngaduruk atawa ngabeulem cangkang bawang beureum, wa kosri saumi jeung ngaduruk cangkang bawang bodas. Ngaduruk cangkang bawang beureum atawa kulitna jeung ngaduruk cangkang atawa kulit bawang bodas matak ngawaris kana kapakiran. Wa kansul baiti lailan jeung nu matak ngawaris kana kapakiran teh nyapukeun imah atawa sasapu di imah lailan dina waktu peuting. Sasapu ti peuting tak cekolot baheula geuningan sok aya paribahasa tong sasapu ti peuting cenah matak pakir. Jadi kolot baheula henteu asal-asalan, aya coretna, aya kateranganana. Kansul baiti lailan matak ngawaris kana kapakiran teh di antarana tes sasapu imah atau nyapukeun imah lailan ti peuting. Watarkul kumamati bidomil qop jangan dibaca domah huruf qopna. Watarkul kumamati ningalkeun sasapu ti peuting, ningalkeun nyapuan imah. Ae al kunasati fil baiti tegasna nyapukeun imah teu daek sasapu di imah. Matak ngawaris kana kapakiran. Wal masyu amamal masayikhi jeung tina sawarehna nu matak ngawaris kana kapakiran lempang di hareupeun pirang-pirang anu kolot nu leuwih kolot ti urang. Jadi lempang hareupeun jalma anu leuwih kolot ti urang atawa bisa dihartian lempang di hareupeun guru. Matak ngawaris kana kapakiran. Wanida ul walidaini bismihima jeung saterusna nu matak ngawaris kana kapakiran teh nyaeta ngageroan inung bapa ku ngaran masing-masing. Ngaran masing-masingna mun teh mah boga bapa ngaranna Jaid tah digoroan teh bapa Jaid tah ulah tah nu jadi budak henteu meunang ngageroan indung atawa bapana ku ngaranana. Wa ghuslul yadaini bitini jeung tina sawarehna anu matak ngawaris kana kapakiran ngumbah leungeun bitini ku taneuh ku kumah leungeun. Abong-abong sabun hese teu kabeuli atawa ngumbah leungeun da ku taneuh ulah matak ngawaris kana kapakiran. Jadi ieu dina tanbih ieu meretelakeun sabab-sabab atau perkara-perkara anu matak ngawaris kana kapakiran. Jadi masih aya keneh ke dina video anu salajengna margi masih panjang keneh tangke tinggal tingali we dina video anu bagian kadua. Wallahu a'lam bishawab.